eling mangka eling rumingkang ya di bumi alam dharma ukur wayangan wae rangga ya pengawasa nafsu mata kaduhu badan anu katempuhan diri anu kacing ciri haturkan bangun caturkan prakam bangun cinarita kacarios hiji lemur singkur sisi gunung anu karek kabanda sapun ka nagara Amarta nyaeta desa Tegagorowong tangan jerekanana para panakawan kacarios Astra Jingga atanapi cepot nuju sempal kapigoyon dina Raraga Milangkala Kacamatan Pemulihan nu ka-23 sapametalipun ieu Astra Jingga ya araya kene gitu halo pemirsa hayu urang ngopi sambil menonton hilang kala pemulihan hayu sadaya urang mamuleh seni budaya seni Sunda wayang golek ulah hilang kuncian pantoiman ulah hilang minta bekal kami toha ulah hilang sawir kajebona halo pemirsa ayo urang ngopi sambil menonton bilang kala pemulihan ayo sadaya urang ngabuleh seni budaya seni Sunda wayang golek ulah hilang kuncian pantoiman ulah hilang minta bekal kami toha ulah hilang sawir kajebona ulah hilang sawir kajebona ya wis baralik beureun area kene kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tomat. I love you Bapak Camat. Aduh. Aya kene lu kene pantun mah kusabab ieu waktuna nyerelek euy. Cicing heula rek sarupa laku heula. Santai we Kang. Santai bae Pak Camat gitu. Aya kene rebutan mah. Aya kode. Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah pemuka Sekarja Tining Apal. Alhamdulillah urang tiasa patepung lawung pamprok Tionghoa di Nararaga Milangkala Kacamatan Pemulihan anu ka-23 tahun ya. Alhamdulillah oge nganuhunkeun ka sadayana pihak Puntamina ka Bapak Camat
kali reng-rengan sajongjang karawat Kecamatan Pemulihan anu parantos berjuang dina ngalaksanakeun ngameriahkeun ieu acara milang kala pemulihan anu ke-23. Alhamdulillah geuningan tuh dina program gempa gerakan mencintai pemulihan ya anu diimplementasikan nyata dalam bentuk gelar seni budaya ya nyata diaktualisasikan aku putra putri pemulihan. Alhamdulillah oke tina bidang agamana nembe teh aya tausiah aya loba tausiah aparatur pemerintahan desana di 11 desa. Alhamdulillah panginten insyaallah kapayuna tiasa ningkatkeun kapasitas tina bidang agama di tiap desa itu teh. Program-program hebat pisan pacamat euy. Tah urang salaku nonoman salaku pemuda-pemudi oge alhamdulillah tadi dia bisa geus dilantik Karang Taruna Kecamatan Pemulihan perlu urang ngerojong non rupa hal program-program Kecamatan Pemulihan. Atuh simpuring sapada kaca ti Cipta Harja Putra 2 Bapak Camat oge sadayana jeung ngiring kaul ti wakil ti Desa Hormombong nyata anu dipupuhuan ku Bapak Dadang SPD salaku kepala desana. Hapunten Bapak sakieu buktosna ieu mangiring ngahibur we bakat ku hoyong ngiring ngareuah-reuah kitunya dina rada gebilang kala Kecamatan Pemulihan. Aya hiji lagu kangge urang sadayana ieu nya. Lagu medley euy. Sukane Pak Suparwan gahareum nya. Terima kasih. Bapak urang. Cincang kaling manu becing bos kapolong Bapak Jatara Bulna Cinareli nuhun Bapak kulur Cinareli hirup kumpuh di alam dunia dulur Cinareli hirup kumpuh di alam dunia cincang keling manuk cingkung Cinarata terus kakolong Bapak Jatara Bulna cindailah mana tidak terhias jalan yang lalu jangan berliku biarlah mana hendak berhias cermin kutak menendang unggas liar di hutan jalan yang lalu jangan berliku lampu emas kadarnya intan berwantar lengan ibuku hias cempaka dahanan terkias mekarnya kuntung kandidat kumbang puasku jaga si bunga impian guburnya sebelum berkembang bubui bulan sangrai bentang panjang mana panon poe di jajane unggal bulan pintea pacaman unggal poe oge ade asal tau keong racun taruh kendal hebat jangan tidur aduh hateruh Bapak manusia engkau anggap
perdamaian dasar kau yang racun baru kenal hingga jangan tidur ngomonglah sopan santun kau anggap aku ayah kamu bingung ku memikirnya sesungguhnya insya Allah ada jalan sesungguhnya ku tak bisa pajar mana hidup tanpa ada kamu aku bila bosan zaman bager akan ku sia-siakan kamu lagi akan ku sia-siakan mojang pria Esa oke euy alah aturan kangge hatur nuhun nya eta ka Bapak Suparman Pak Kasih Pemdes Pak Umar Raya nuhun lah Pak Kasih aturan oge ka Bapak Haji Rukmana oge ka Bu Kasih Pelayanan Publik Ibu Ida araya kitu Ibu Kasubag Program Keuangan Ibu Ai oge Kasubag Umum Kepegawaian eta Pak Yuyus aya nya aturan di Kang Jepot para kanja Ibu Seksan lah ya gitu Bu Seksan yang jadi gitu gempa teh gerakan mencintai pemulihan lamun urang ngarumasakeun urang pemulihan kudu cinta ke pemulihan gempa di dieu lain uduk-udukan gitu lain gempa di dieu nya eta gerakan mencintai pemulihan naon atuh urang salah keluarga pemulihan kudu kumaha ieu ngaimplementasikeun kana kahirupan sapopoena sok berkarya apalah arti sebuah nama tanpa karya itu cokolat geningan cokolat baheula kade di imah teh ulah aya patung artina teh nyaeta ulah aya patung teh ulah aya anu jadi jika patung hirupna nyaeta cicingeun hirupna teh nganggur tah ku kituna sok berkarya di mana aya nu berprestasi gitunya masyarakat di pemulihan otomatis meureun kacamatan oge hidup seungit tah kitu jadi gerakan mencintai pemulihan teh tidinya sok berkarya ulah cicingeun sing jadi jelema anu daekan ulah ngedul oge salaku pamudana urang ulah kabarius ku narkoba luyu jeung anu tadi dugikeun nyaeta ku Ketua Karang Taruna Kabupaten Payudi nya guna teh tak gitu ya sik si daula cenah ka dieu daula naon ka dieu euy akang akaruan lain lain silain ku tebu bunga naon kudu milu bunga silain teh atuh ieu teh wanci atau waktu anu endah daulah endahna kumaha kuring di tegar ngaliwat keur ngaliwat jeung ibu-ibu PKK saha jeung ibu PKK diantawisna nyaeta aya ibu ai aya tah dawalah dina waktu ayeuna urang teh nyaeta keur ngareulah-reulah bilang kala kacamatan pemulihan nu kabutuh tilu silaing ka dieu bisi silaing kageleng kuroda alam bisi silaing ngalajun hawa nafsu dewek salaku lanceuk silaing
nyambung menjadi adik labuh kulaku runtak ku akhlak bisa gitu nama naon akad ieu hahalangan kuring ge bisa hahalangan maka ngan kuring mah ieu aja ayeuna ulang tahun Kacamatan Pamilihan liuna kumaha liuna laguna anu kieu geuningan urang sarewe ieu mah ngahalanganna jeung penonton ge urang hahalangan sabab ieu mah tandangning rasa cinta ka pamulihan lagu naon mabarok alfa mabarok alaika mabarok oh anu kitu dola oh atuh kitu mah naon can bisa ieu kitu mah dola sok Pak Haji Rukmana teh eta. Oh, la ilaha illallah Pak Haji. Nuhun Pak Haji. Asup dari Pak Haji. Ke cenah sakedeung deui Pak Umar, makasih. Bapak Umar Derajat. Ya Pak Umar. Nya pisan Pak Umar mah. Nyahan pisan. Tiap panggih teh pot cenah ieu urang ieu kaliwet. Maju repot. Alah, adalah tak itu dalam ini. Sabar mimpi itu adalah itu buruk waktu di kumaha itu. Oh gitu pengen ten urang doakeun namala ieu Kacamatan Pamulihan teh sing langkung majeng nyaeta dipupuhuan ku Bapak Rohana SSN MSI Bapak urang Asandayana anu nyaah kasegala widang seni budaya nangis puguhnya agama na kuat alhamdulillah dola benita kau MKM na cinta jadi Bapak urang mah Pak Camat program teh anu mata ngeunah ka kabeh bidang teu sahiji bidang lain masuk aya pemimpin teh geuningan anu ukur bidang eta unggul. Alhamdulillah aku Pak Camat mah segala bidang dirangkul potensi ditaikeun gitunya nuhun ke urang ditah ulah mau kuring mereka ditu deui rek ngaliwat rek nepungan kasepuhan saha adalah kasepuhan Bapak urang saha jeung
anu cicigan la ilaha illallah Gusti saha ai sugat teh nyaho si kawalan siapa sia bapak urang bapak dalang aya salam ke bapak gitu hampura tamelan oh siap dibacakeun ada duit buat guru sia alhamdulillah bapak kali ibu sadayana hiji di dangding ti simkuring sapana kanca pamungkas kitu nya nyaeta Bang Hideung lah aya Bang Hideung aya aya Bang Hideung pakai kita ulat bambu hidup gitu lah tuh bambu hidup bambu daun Posek lanjut simkuring bambu hidup para diri dia muka sudah kali situ minum pelajar nya pajabat anu bagus ya bang bari dia muka sudah kali situ minum pelajar beban sarang ya belum mana kisari lagi tapi teh pangajul buah kiranya ulang lantaran begitu Sorabadi mereka paripos supaya lepas hati diri abdi kagambaran Bandung dari nugelis kawantiwan tino endah kamaliwarna pupukan kembang adaton junjunan lamun gaungkeun ibu masyarakat tangan patak kebadan kebadan dengan geranya mata baik ngapale bangke mata enak mata gabai ngapale bangke mata enak aku alahyo saja nah gitu atau kemokan dohon Pak Umar sing agung milik Nadi Pak Umar sing panjang jembatan apa
Ya terwana bermanru kasinta akhirnya gelis ya akang hari ini kerja gelis eta kabeh kerja masih terbolot roman kabeh kerja akang mantu hayangan ukur hayangannya gerak tarima cinta akang anu saja cinta akang lain ini toksik gelis I love you jawab cinta kieu engkau teh geuningan bodoh ngarayu carana kuno nyompo bari ngolo-ngolo anu kang playboy dirasukan akurat komis coba ubah manglir barang saya ngadang anu alaya hanya saha jika barang saya yung menangtung asal rek yung asa tigurin asa mahongkawan rek yung asa tigurin asa alhamdulillah atur nuhun Bapak utamina ka Bapak Camat paratos masihan waktu kasih kuring sapara kaca mudah-mudahan atuh Kacamatan Pamulihan langkung majeng sini sarehat sing langkung berprestasi deui sing tiasa janten daya saing daerah anu berkualitas amin ya Allah ya Rabbal urang doakeun Pacamata sing sehat sing panjang yuswana sing ageng milikna kitu nya sajungjang karawat aparatur kacamatan aduh nuhun Yus biasa nuhun Pak Yuyus ya salam ke ibu-ibu kasih nanya Yus ayeuna oge di belakang layar kita sa Yus maka tingku sono we maka Kacamatan Pamulihan tiakan sabaraha karja oge haturan kapun bapak-bapak dalang ajang sepuh sim kuring sakitu nu kapiatur di sim kuring sabaraha kanca urang lejengkeun nyaeta kana dangdutan kitu nya ti DR audio ngahaturkeun nuhun sepunyere pegat simpai pileyan pandurai pada pagei amin